Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Materi pada pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai paguneman. Sebelum kepada materi, Ibu akan memberikan contoh teks paguneman di dalam bahasa Sunda. Disimak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahanya Abdi Asep Bu, rerencangan di sakola. Oh, nun, mangga atuh kalebet heula. Tah nu bieu teh salah sahiji contoh paguneman dina bahasa Sunda. Sanggeus ningali contoh, naon nu hideup di pika paham mengenaan paguneman. Nya, enten paguneman teh asal kecap. Asalnya dari kata gunem, yaitu obrolan atau wangkongan. Jadi paguneman nyaeta obrolan atau wangkongan anu lumrah nama ngobrol atau wangkong. Tentu dina paguneman ieu jalmana teh kudu leuwih ti saurang, ulah saurang. Saeutikna aya duaan. Biasa nama patembalan siga tadi. Dina karya sastra biasana paguneman teh aya dina teks drama. Nah, jadi drama mah sok make paguneman dina nyiptakeun karyana. Dina paguneman lentong jadi karasa pentingna, malah bagian tina tata krama oge. Lamun lentongna lemes alon, karasa pisan sopana. Sabalikna, lamun parondok teu reunggeus, najan lain ngambek, karasa sok nyentuh kana hate. Nah, jadi dalam paguneman, lentong itu menjadi hal yang penting karena menentukan apakah kita sedang marah atau tidak, apakah kita sedang ngajak atau berbicara biasa, itu tergantung lentong yang kita berikan. Salian ti lentong, dina paguneman kudu diperhatikan oge tata krama bahasana. Kudu bisa nempatkeun iraha ngagunakeun bahasa lemes jeung iraha ngagunakeun bahasa loma atau bahasa akrab. Ieu hal teh gumantung jeung saha urang ngobrol sarta dina situasi anu kumaha. Misal, lamun jeung nu saluhureun atawa anu dipika hormat, tangtu kudu ngagunakeun bahasa lemes. Boh kanu diajak nyarita, boh keur diri sorangan. Tapi ari jeung babaturan deukeut mah anu biasa gaul sapopoe, tenanaon ngagunakeun bahasa loma oge, lantaran bisi jadi karagok. Artinya, kita harus bisa memperhatikan tata krama basa. Jadi dalam berbicara, kita harus memperhatikan tata krama bahasanya. Ketika kita ngobrol dengan yang lebih tua, maka kita harus menggunakan bahasa hormat. Lain lagi ketika kita ngobrol bersama teman-teman yang sudah akrab ya, tentunya kita boleh saja menggunakan bahasa akrab atau bahasa gaul. Nah, itu boleh. Nu teu eleh pentingna dina paguneman teh nyaeta kudu dibarengan ku rengkuh jeung pasemon anu merenah. Ngomong jeung saluhureun atau anu dipika hormat, awak teh kudu rengkuh. Teu meunang jagreg lantaran bisi dianggap teu sopan. Jadi kasopanan teh kacida pentingna. Lain bae pikeun ngajenan batur, tapi oge pikeun ngajenan diri urang sorangan. Lantaran lamun urang sopan ka batur, tangtu batur oge bakal malik sopan ka urang. Lamun geus silih ajenan, tali kakulawargaan bakal kajaga sarta bakal jauh tina pacogregan. Artinya, ketika kita berbicara dengan yang lebih tua misalnya, kita harus bisa memperlihatkan postur tubuh yang sopan dan
cara berbicara yang sopan juga. Jangan sampai ketika kita berbicara wajah kita menenggak ke atas, kan itu tidak sopan ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara kepada yang lebih tua, alangkah baiknya kita menunduk saja gitu, atau melihat wajahnya tapi tidak dengan pandangan yang jelek seperti itu. Ditilik tina suasana aya dua rupa paguneman. Nu kahiji paguneman resmi, nu kadua paguneman teresmi. Contoh dina paguneman resmi nyaeta sawala jeung diskusi. Lamun paguneman teresmi nyaeta ngawangkong dina kahirupan sapopoe. Nah, ayeuna mah urang tengetan atau kita lihat dulu beberapa contoh teks paguneman dina kahirupan sapopoe atau yang disebut tidak resmi tadi. Anu kahiji paguneman silih tanya mun amprok di jalan. Contohna, Assalamualaikum ibu, bade angkat ka mana? Waalaikumsalam Anis. Ibu bade mios ka klinik? Oh, kajeng atuh bu di jalana. Muhun, hayu atuh ibu ti payun, pilih kabujeng hujan manten. Muhun mangga ibu, wilujeng. Jadi ketika kita bertemu di seseorang di jalan, apalagi seseorang itu kita kenal, maka alangkah baiknya kita menyapa orang itu. Apabila orang tersebut orang yang lebih tua dari kita, maka bahasa yang digunakan untuk menyapanya yaitu menggunakan bahasa yang sopan seperti yang dilakukan oleh Anis kepada Bu Wiwi. Anu kadua nyaeta paguneman ngawanohkeun diri sorangan. Contohna, wilujeng enjing sadayana. Wilujeng enjing. Punten kasadayana kumargi nembe tepang nepangkeun simkuring wasta pun asep. Dupi kawit di mana? Simkuring kawit di Cianjur. Ngalih ka Bandung kumargi pun bapak ngalih damelna ka ieu kota. Di dalam memperkenalkan diri, alangkah baiknya kita tetap sopan karena kita baru bertemu dengan orang itu. Jadi perkenalannya harus dengan menggunakan bahasa yang sopan. Anu katilu nyaeta paguneman amitan atau berpamitan. Contohnya, Mah, Nina mios heula ka sakola. Muhun, salam heula ka bapak. Atos tadi mah nyungkeun pidu anak, mugi-mugi sadaya pangajaran anu dipaparingkeun ku bapak jeung ibu guru kunina tiasa kacangkem sareng manfaat dunia akhirat. Amin. Jung didoakeun pisan ku mamah kade di jalana ati-atinya tekengi seueur-heureuy. Nuhun mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai anak yang baik, tentunya kita harus berpamitan kepada kedua orang tua ketika akan bepergian. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Nina ini. Nah, Nina berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Nah, alangkah baiknya kita juga ketika pergi ke sekolah atau kemanapun itu harus meminta izin terlebih dahulu dan doa kepada orang tua. Anu kaopat nyaeta paguneman minta izin atau meminta izin. Contohnya, Assalamualaikum bu, punten ngawagel sakedap. Waalaikumsalam. Muhun mangga aya peryogi naon mai? Iya bu, abdi nedawidi ayeuna moal tiasa ngiring diajar. Margi bade ngiring latihan gabungan kanggo lomba dinten enjing. Mangga wae, engke pancena taroskeun karerencangannya. Muhun bu, nedapi duananya bu. Mangga ibu. Assalamualaikum. Sok ku ibu didoakeun wilujeng tandang. Waalaikumsalam. Dalam meminta izin kepada guru, kita juga harus memakai bahasa yang sopan dan benar. Nah, yang dicontohkan oleh Maya ketika meminta izin kepada gurunya untuk tidak masuk pada pertemuan hari ini. Anu kalima nyaeta paguneman nganuhunkeun atau ucapan terima kasih. Contohnya, Ibu hatur nuhun kamari tos diwidian
Ayeuna lombana parantos rengse. Nuhun sami-sami kumaha hasilna? Alhamdulillah kupi dua ibu sareng rerencangan sadaya abdi sapara kanca janten pinunjul kahiji. Alhamdulillah wilujengnya kasadayana. Muhun hatur nuhun pisan Bu. Bisa dilihat ketika Maya mengucapkan hatur nuhun. Nah, itu merupakan ucapan terima kasih Maya kepada gurunya karena udah mengizinkan dia untuk mengikuti lomba waktu itu. Anu pamungkas nyaeta paguneman menta hampura atau meminta maaf. Contohnya, Ibu, hapunten kamari abi teu lebet sakola. Muhun kunaon teu ngidun serat geuning. Kamari rada teraraos, rupina kacapean Bu, teras teka bujeng minten serat Bu. Oh muhun tenanaon, ayeuna kumaha seueur sareng riatna tos damang. Alhamdulillah tos sakinten, hatur nuhun pisannya Bu. Nah ini merupakan contoh ucapan minta maaf ketika kita tidak masuk sekolah atau berbuat kesalahan apapun, kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Sesemben. Nah, ayeuna urang diajar heula istilah tina kekembangan. Nu kahiji aya kembang cabe. Eta bolotot, kembang bako, bosongot, kembang awi, embrek, kembang waluh, alewoh, kembang peuteuy, pendul. Ngaran kekembangan oge sok dipake pikeun netelakeun pasipatan, kaayaan, atau kalakuan jalma. Contohna nu kahiji aya paguneman kieu. Dagangan teh poe ieu mah ngembang awi. Nah, masuk ngembang awi di sini yaitu dagangannya ngembrek atau tepayu atau tidak laku. Anu kadua, bapana teh itu anu rupana ngembang bako. Ngembang bako di sini maksudnya bosongot, rupana banget anu wanian. Jadi kelihatan bahwa muka si bapak itu muka yang berani. Kacintekan dina pangajaran ieu nyaeta dina paguneman urang kudu apal karena tata krama basa anu dipake, lentong anu digunakeun, jeung rengkuh pasemon anu merenah. Jadi ketika kita berbicara dengan siapapun, kita harus melihat orang yang kita ajak bicara. Kalau misalkan orang itu orang yang lebih tua dari kita, maka bahasa yang kita gunakan yaitu menggunakan bahasa yang hormat. Kalau misalkan berbicara dengan teman sebaya, maka bahasa yang digunakan yaitu bahasa akrab. Mung sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten bilih aya tutur sahur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, hapunten kana samudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.